Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Mitra kaum dangu sabot ieu Mang Dakir Jongjon lempang anu gorobas teh aya anu ngagorobas palebah rungkun awi haur anu ngagegedeg naon eta gebeg Mang Dakir ngagebeg jeleng teu serikna ngajret tagigireun jalan awahing kurewas munasabah ari kitu nama kusabab ieu Mang Dakir keur anteng ngalamun mikiran lele teh anu geus megatkeun kenur eusupna ari poe kagereuwahkeun ku sora anu ngagorobas teu lila gorobas aya nu gogorobasan deui moal careuh mah kitu sajongjongan mah Mang Dakir ngan ukur bisa olohok bari nyebrotkeun lampu senterna kana rungkun awi panonna mencerong teu ngicep-ngicep nitenan sabudereunana tapi lapur panonna teu mampu nenjok nanaon ukur beleg-begna palebah dapuran awi anu poek tetembus ku cahaya lampu senter oge kon kitu deui ku cahaya bulan keur kitu na atuh seor sora cayu hujan mane nyeor dibarung ku gelebugna angin sorana seah kacida alah sia hujan kehe teh Mang Dakir gagancangan balik ngajugjug ka imahna bari huhujanan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Ijah, buka Ijah, cek Mang Dakir ka pamajikanana sanggeus nepi ka imahna. Gawat buka kami tiris ya kahujanan. Kulut terak panto dibuka. Alah meni jebrug, cek pamajikanana. Sanepina ka imah ya Mang Dakir ucul-ucul pakaian. Anu jibreg kahujanan. Sanggeus rengse disalin dekul wae manehna nalian useup pamere tisule teh. Oge teu poho mariksa jejer katut kenurna. Sabab isukna manehna yakin yen lauk nu aya di leuwih seeng nu kamari teu beunang teh kudu kaala. Mitra kaum dangu ieu Mang Dakir mitra Mang Dakir waktu palebah dapuran awi haur teh lamun mah manehna telik ulak ilikna manehna baris nempo aya dua cahaya anu moncorong merong ka dirina ngan kitu teh kusabab kapeulaan kureuwas inyana teu bisa ngagunakeun panonna dipake nenjo kaayaan dina palebah dapuran haur. Waktu Mang Dakir ngaleos eta sapasang mata anu buringas teh siga nu ngalayang nerobos poek rurungkunan terus hiber ngurilingan suhunan imah Mang Dakir sababaraha puteran geus kitu seot ngetan les nyeles teuing tuluy ka mana.
kocapkeun isukna. Harita teh kaayaan alam geus caang. Hayam jago raong kongkorongok. Manuk saeran recet di sarada. Patembalan jeung balabaturna. Langit lenglang taya aling-aling. Di tebeh wetan hurung mancur cahayaan kalangkang sang surya nu geus lila medalna. Dina kaayaan kitu Mang Dakir geus ngarakuh lempang di jalan satapak anu nanjak muru ka suku Gunung Burangrang anu maksudna rek ngalasuluh jualeun. Geus jadi kasab saban poe ieu Mang Dakir ngalasuluh eta oge lamun eueuh nu nitah macul atawa ngored bari tarapoho barang ala keur eupan sabangsa ning ulam jeung atawa cangkilu. Ieu Mang Dakir kadaek namah kaasup jalma getol. Lamun balik ngalajeng ngajual suluh tuluy nguseup atuh peutingna ngobor nepi ka wanci janari anu hasilna lumayan sok dijual. Duitna dipake keur keperluan dapur kaya ning meuli beas jeung nuliana. Singkat carita, wanci manceran basa Mang Dakir keur nanggung suluh panon poe ngadadak surem kapindingan ku mega anu ngayang di langit nu beuki lila beuki kandel. Nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega atureup jadi iuh. Angin ngagelebug tarik nabakana tatangkalan ting pelenud jiga rek peunggas. Kalakaina rabang haliber dahan garing maruragan manuk-manuk ting kalayang tawas anu sawan malah aya nu notog-notogkeun maneh terus mubus kanu buni sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngaguruhan daruan mata keung jeung matak paur. Kira-kira wanci liwat lohor harita teh Mang Dakir keur ngengklak di jalan bari ngabengkot nanggung suluh. Awakna buligir bari jibrug ku kesang make calana komprang anu geus galing dina cangkeng ngagaplek bedog oge kampakna diselapkeun dina tali bedog. Teu terus balik harita teh tapi terus muru imah Haji Ato anu pesen suluh di mangkukna keneh karek kacumponan harita. Teka catur kumaha ieu itu ieuna sarengsena nampa duit ladang suluh ti Haji Ato. Ieu Mang Dakir balik ka imahna lempang semurusuh bari ngajingjing ruas awi dieu si cangkilung. Gancangna carita dina wanci asar ieu Mang Dakir geus mudun ti imahna bari ngajingjing jejer oge nyolendang senter anu ditalian. Dina pikirna sanajan nepi ka peuting oge rek ditungguan nyangutna lauk nu kamari kungsi megatkeun tali useupna. Sanggeus nepi kanu dijugjug gog Mang Dakirna gog dina luhureun batu anu rada luhur tapi semu nyelegon kana bibir gawir. Awakna nyang hareup kana palabah cai anu nyurug kana leuwi. Sumber cai teh bijilna tina jero gawir handapeun rungkun anu kacida ngabadegna. Sedengkeun cai teh ti leuwi ngalirna kagirangkeun mapai-mapai susukan anu saterusna murag kana wahangan anu lumayan badagna. Tapi sok sanajan ngaranna susukan kusabab di luhurna katuruban kurung gunuk narungkun oge rada jero diwuwuh ku beja anu pikasieun nepi ka arang langka aya jalma anu wani ngulampreng ka eta tempat. Kocapkeun ieu Mang Dakir geus aya kana sajamna cendak kul dina bibir leuwi tapi can aya hiji-hiji acan lauk anu ngakan kana eupan. Sedengkeun udud mah udud daun kawung mah daun kawung geus beak aya kana genep lintingna. Jadol teh aing mah kuniang
Mang Dakir cengkat anu maksudna rek kiih bari nonggongan jejeurna. Cewer meh na kiih mending ngagolontor awahing lila ditahan. Nah atuh sabot ieu Mang Dakir kiih ana goloprak teh aya sora anu ngagoloprak meneran pisan di satu kangeunana. Nah benang sia benang sia cek Mang Dakir bari ngareret jejeurna. Aya nu ngabusur gilak ieu Mang Dakir malik sakilat ngajawang jejer jeung erekan kenurna. Atuh puguh porosot weh calanana merosot sedengkeun si bedulna ngawor-wor kana palebah leuwih. Bari gubal gabel keun bae cek pikir Mang Dakir. Daweuh sasaha ieu? Seot eta kenur aya nu narik. Siut gancang narik jejer. Bari kenurna dikerek teu lila geus bisa diungkulan. Barang diangkat si horeng deleg alias bogo anu nyangutna teh. Rupana geus garung pisan eta bogo. Awahing ku geus kolot meureun. Barang gep dicekel pirajeunneun tuluy direndengkeun jeung bobogaanana sarua gedena. Oge hurikna meuni mirip ka cida. Serengeh Mang Dakir nyerengeh sorangan. Batur sia jalu tah. Cek Mang Dakir bari nakolkeun bogo ka si bedul. Geus kitu mah bogo teh ditiir ku tali nu geus disiapkeun. Sia tah dipake ubar kuat sia tah. Nah, pantek-pantekeun deui ka nu bobogaanana. Tuluy dicangcang kana akar harendong nu nyampak di sisi leuwih. Dina biwir leuwih ciletot nareungit geus teu diwaro. Dina pikiranana keukeuh ieu Mang Dakir ku hayang geura menangkeun lauk anu kamari kungsi megatkeun tali useupna. Sabot keur tatanggahan ka langit ngilikan pihujaneun gujubar teh aya sora anu tarik dina palebah leuwih ngagujubar. Renjag Mang Dakir ngarenjag. Hatena mani asa tokecang bae. Sebrot manehna nyebrotkeun lampu senterna kana palebah cai. Breh katingali cai leuwih teh siga anu muter. Rieg karasa ku Mang Dakir batu anu dipake cingogona asa ngarieg. Aya naon ieu? Pirakul ini mah kitu. Mang Dakir ngomong sorangan bari culang cileung. Ieu rarai Mang Dakir lamun ti beurang mah hejo lain beureum lain. Nah atuh ari puriding bae ngadadak bulu pundukna muriding. Saumur demelah kakarak ieu Mang Dakir ngarasakeun keueung samodel kieu. Selengseng kaangse aya nu ngadupak kana liang irungna. Mangrupa sengit kembang tapi lila-lila sengit kembang teh jadi robah bau hangru anu pohara. Disusul ku suara anjing anu babaung. Bau naon ieu? Bau. Ieu Mang Dakir lain dikira bareluna. Cerot-cerot cumiduh bari nahan eusi beuteung nu ngusyal arek kaluar. Seot angin meuni nyeot ngadupak kana awakna. Tapi ari dangdaunan mah katembong caricing bae teu marilu oyag. Aya ku aneh eta dangdaunan mah caricing bae. Aroma bau hangru beuki angot. Nepi karasa ngusial deui bae kana beuteung hayang ongkek. Pujit asa diperet bae pujit. Ieu Mang Dakir mitra teu cicing. Bari nungkup irungna ku leungeun kenca. Ari nu katuhu nyebrot-nyebrotkeun senterna ka kenca jeung ka katuheunana. Barang nyebrot kana palebah handapeun rungkun anu nyereng kedong, ana breh bae ka tempo. Aya nu keur molotot mencerong ka palebah manehna. Naon eta? Cahaya beureum tina guguruntulan anak wujud anu semu buleud katempo mani ngagedur kawas ruhak. Gobog awak Mang Dakir
ngageter. Suku noroktok siga nu katirisan. Teu ngalobakeun deui pamolah buru-buru ngajawang jejer katut lauk anu geus ditiiran. Geus kitu mah kalacat naek kana gawir. Sanggeus nepi ka luhur teu sirikna setengah lumpat manehna indit ninggalkeun eta leuwih bari muru ka imahna arek balik. Naon eta bieu? Jur iki beretek bae. Ieu lumpat Mang Dakir sakalumpat lampet. Tunggul eta tunggul dirarud. Catang eta catang dirumpak lain bebenjon. Mitra kaum dangu. Mitra kaum dangu dongeng Mang Anggang anu saroleh. Teka catur di jalana ieu Mang Dakir mitra. Pocapkeun bae ieu Mang Dakir geus nepi ka imahna. Anu satuluyna sanggeus ngabelekan lauk di tampian nu aya di tukangeun imahna. Geus kitu masuk ka dapur. Lewat panto tukang nu memang teu dikuncian. Ari pamajikanana jeung anakna jigana geus rare. Bari teu poho eta Mang Dakir ngauyahan lauk sangkan teu buruk. Terus diwadahan kana wadah paragina. Sot ditunda dina luhur parako. Geus kitu mah manehna ngagelehe kana dipan di juru imah. Can waka asup kanggona kalah ngaherang we melong lalangit imah bali mirang rangka. Ari pikiran anteng manteng nginget-nginget kajadian anu cikeneh karandapan. Ocapkeun di saluareun imahna. Harita teh aya anu ngalayang hiber sakapeung ngubeng ngurilingan suhunan tuluy nyirorot ngajauhan. Tapi teu lila eta wujud teh balik deui ngubeng ngurilingan imah Mang Dakir. Geus lila belesat ngajauhan deui. Bari ngaluarkeun sora seuri anu matak kukurayeun. Korejat Mang Dakir ngorejat. Sabab kumanehna mah kadenge pisan. Naon eta? Ceuk Mang Dakir na jero hatena. Teu wani geruh ieu Mang Dakir, karunya apa anak pamajikanana bisi hudang. Kajurung ku rasa kapanasaran sanajan bari jeung ngancik rasa kakeung oge ieu Mang Dakir ngawani-wani maneh kaluar ti imahna. Sanggeus aya di luar, manehna ngebagi panenjona ka tiap-tiap madhab. Oge diselang bari tatanggahan kapalabah suhunan imahna. Nah dawuh dan naon? Jelas bieu teh aya nu seuri. Lebeng teu manggihna naon Mang Dakir teh. Geus kitu mah blus deui manehna asup ka jero imahna. Tapi kusabab pikiranna ngarasa kaganggu ku kajadian nu geus karandapanana, nya akhirna mah Mang Dakir ngajengjehe bae di juru imah. Teu bisa sare nepi ka bedug subuh.
Ocapkeun isukna. Dina wanci haneut moyan. Tara-tara ti sasari Mang Dakir nu getol magawe teh. Poe eta mah kalah ngajentul bae dina golodog imahna. Anu biasana mah wayah kitu teh manehna geus aya di leuweung. Ngadon ngalasuluh jualeun atawa ngalasupa. Sabut keur kitu lar aya si Sule ngaliwat. Bari nyolendang pacul dina tak-takna. Har. Nah teu barang ala mang. Wayah kieu ngadon moyan keneh. Ceuk Sule bari ngojengkang nyampeurkeun. Geus kitu gek manehna oge diuk dina golodog. Gigireun Mang Dakir. Maneh le. Ya eta keur teu parurun ieu teh euy. Tengeun awak. Rek mau useup ya kela. Cek Mang Dakir terus ngunyang udang. Mawa useup teh anu masih napelak keneh dina jejerna. Dilaan terus dibikeun diasongkeun kaki Sule. Ya le nuhun. Aduh. Mang Dakir bari ngarahu. Telila kurunyung pamajikanana Mang Dakir ngurunyung di tampian. Bari ngelek boboko dieusi ku beas menangisikan. Akang, bebenangan lauk teh. Aya tuh di luhur parako. Geus meunang marsihan. Jeung geus meunang nguyahan di cuk cokot. Lobanya. Lumayan we. Cukup we keur 2 peon mah. Tadina merek dijual saware. Nah tadi dijual atuh. Hoream ngiangkeunana. Kunaon hoream? Keur tengereunah awak. Kitunya kitu atuh. Dipais we nya. Nya dipais we. Ngalah surawungna tuh di tas aceng geura. Jeung daun cauna nu itu we tuh nu laluhur. Make gantar geura. Kade tuh ngarora kene lebar. Nya. Aceng. Hudang segera mandi. Ngalah surawung ka itu jeung daun cau jik. Cek pamajikan Mang Dakir ka anakna. Bari asup ka jero dapur. Nah kunaon kitu Mang? Piring kunaon? Asup angin meureun sasaker beuting. Cek Sule. Mang Dakir tengah jawab kalah ngodomang kana ududeun nu aya di gigireunana. Lah. Itu bae le. Ya, nyeun kopi jah. 2 jeung ki Sule kopi ya. Arek kopi mana Sule? Hah? Arek kopi. Tong abis teh Bi. Enggak. Tembal bijah di jero dapur. Sanggeus sababaraha kenyotan nyeusup udu daun kawungna nya derek-dek we Mang Dakir. Nyaritakeun papanggihanana teh. Ditetek teh nu kaliwat. Malah kajadian aya nu sorang ngagorobas palebah dapuran haur oge imet dicaritakeun ka Sule kabeh. Waduh. Cek Sule bari mencrong setengah molotot. Pancek kuring oge kamari kumaha. Tong kumaha ni teuing kana eta leuwih teh. Boh leuwih orok, boh leuwih seeng mah aduh, bisi aya mamalana mah. Cek Sule rada-rada maido. Desra naon kuring mah le. Dan ngusap muhungkul piarana oge. Cek Mang Dakir setengah teu narima dipaido ku Sule teh. Ari teu naon teh mah teu naon. Ngan ari cek nu ngageugeun ama meureun asa kaganggu kahirupanana eta teh mah. Tembal Sule mereka jelasan. Duh si laing mah. Sok kamana we nyarita teh. Ya saha gitu cek si laing anu ngageugeun di eta leuwih teh. Da nu moga eta mah Allah nu moga leuwih keur umum barina oge. Mang Dakir malik nanya ka Sule. Ditanya kitu Sule kalah ngahuleng da puguh. Manehna oge narima cek beja bari bejana teh kan saukur beja. Enggak kopi nata, Kang. Kale kopi le. Kumaha si Nyai cager. Cek bija.
bari nunda cai kopi 2 gelas. Non bi. Gitu we si Nyai mah. Keur nyeusehan dia mah. Lain dedengian teh aya naon Kang? Nu ngagegeh gitu. Mani kuasa kadareung. Ya eta ijah. Keur penting teh puguh. Mah Akang teh teu wani ngahudangkeun maneh oge karunya bisi milu tagiwur. Ari kitu aya naon? Sasati berenehan di sisi Lewi, ari pek geus balik ka imah ngadengean cirihilah di luhur sunan deh. Yeay, buah-buah nuturkeun. Sabenerna mah kuring oge pernah ngadenge hawar-hawar cenah di eta leuwih teh aya nu nyicingan. Pikeun sawe oge nu ngaliwat ka dinya kudu amit-amit heula eta teh kudu punten heula. Cek Bijah, bari ngaleos. Edah anakna geus datang mawa daun cau jeung surawung teh. Geus mandi maneh Aceng? Acan mah. Maneh kumumul kana mandi teh. Sok geus eta mandi sakalian bawa si Ucu ka tampian pandiannya. Eta kumaha Mang? Unjuk-unjuk heula teu. Kamari keur peuting heuh, keur nguseup teh. Tanya Sule pinuh ku Daria. Henteu. Sabab cek guru ngaji baheula lamun bangsa nu kitu di memenan sok ngalunjak. Sok asa pangkawasana eta teh le. Anu pamustunganana sok kumawasa ka jalma. Ngadalikeun pikiran manusia. Anu teman anu majal manu ngaulaan anu karar itu. Padahal ajar manusia saluhureun maranehanana. Heuh. Temu napi kami geus sieun, ari ku sieun teh mah. Walon Mang Dakir bari melong ka Sule. Dijawab kitu Sule teu nembal deui. Kalah nguliat suruput-suruput uyup cai kopi, mani geus hampir beak. Geus kitu mah terus cengkat tina diukna. Yuk Mang. Rek menerkeun galangan heula bisi kaburu panas. Nya le. Gap Sule kana gagang pacul. Sanggeus pamitan leos we manehna indit. Ninggalkeun Mang Dakir nu masih keneh melong ka manehna. Sanggeus jirim Sule teu katingali, Mang Dakir oge ngoreleng ka pipir. Nempuan jukut dina kandang dombana. Manehna karak inget poe eta kapapancenan ngarit. Sabab Ijah beurangna aya pakulian ngarambet di sawahna Haji Ato. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang di mana beayana Mitra. Cag heula Mitra. Mang Dakir. Ayeuna urang kocapkeun dipeuntaseun kampung Kiara Payu. Lemburna Mang Dakir teh aya hiji lembur nelahna kampung Cipare. Anu pernahna jolok pisan hampir deket we jeung suku Gunung Burangrang mah. Sedangkeun pangeusina masih keneh celuk-celok can pati gegak ku imah. Di eta lembur aya hiji kolot anu rada kasohor sok jadi pangjujugan warga. Lamun aya kararapat, upamana lamun aya nu gering atawa hal-hal sejen anu teu bisa direngsekkeun ku nu liana. Nelahna eta kolot sok disebut Mbah Manta. Umurna kawilang dus kolot aya kana 70 tahunan mah. Asli pituin urang dinya ngan geus lila ditinggalkeun maot ku pamajikanana. Tilar ti alam dunya eta pamajikan Mbah Manta. Anapun kegiatan warga Cipare teu jauh beda jeung warga liana. Dina kasab raragana ngaikhtiaran neangan eusi peujit jeung bungkus kulit
ku cara kuli atau buburuh ngabedug. Geus jadi kagiatan sapopoena eta teh. Malah aya oge nu sarua jeung Mang Dakir, tukang mapai-mapai wahangan atawa pasawahan. Ngadon ngobor belut atawa bangkong hejo jualan para babah nu aya ka kota. Nu aya di kota maksud teh. Ngadon ngobor belut atawa bangkong hejo jualan ka para babah nu aya di kota. Ayeuna kocapkeun sebut we ngaranna Mardi. Teueuh pakidulan anu ngumbara di eta lembur sarua jeung Mang Dakir, tapi aya bedana ieu mah. Teuing kumaha caritana bisa menangkeun urang Cipare. Ngan kisah prakawin manehna teu hayang ingkah balilahan, awahing ku betah manan kitu oge. Ti sagegireun kula-kuli Mardi kawilang daekan dina miara ingon-ingon. Kening miara domba, miara entog, miara hayam, malah kana miara anjing jeung ucing galituk jadi ingon-ingona. Resep kana ngingus sasatoan ieu Ki Mardi. Sakapeung mun salse sok ngahaja ngabetahkeun anjing-anjing, dibawa moro ka leuweung, dipake ngabibirat begu. Tah ieu bedana jeung Mang Dakir. Ari Mardi mah sok mawa anjing, dibawa moro ka leuweung, dipake ngabibirat begu. Sok mindang pisan ngaranjah jeung ngaruksak kebon uma atawa kebon sampe bogana warga. Seperti harita dina hiji poe di leuweung kadenge rageg sora anjing patembalan jeung baturna. Anjing-anjing Mardi anu dibetahkeun bareng jeung anjing anu sejen, bogana duyeh jeung anjing bogana si kamud. Cing jargug bari cing serepet ka jero leuweung. Sabab harita aya 3 bagong nu keur dialobrot di eta wewengkon. Si Kalong anjing boga Mardi nyabrut nyerang ka hiji bagong anu aya handapeun kiri nyuh. Gerawak ngegel kana pingping bagong belah kencang. Guik bagong ngaguik bari ngagibegkeun awakna, tapi pangegelna si Kalong nyepot pageuh pisan. Sabot kitu suruntul bagong baturna nyuruntul, jebrod nubruk ka si Kalong, gaik si Kalong ngagaik. Sabab disuluduk kalebah beteungna pisan. Nepi ka yegelanana lesot. Meureun mun bisa ngomong mah eta anjing, babi sia wani ngabongohan ka aing. Ceuk si Kalong bari muncerang ka si bagong teh. Dicarekan teh meureun si bagong oge mun bisa ngomong mah bari mulalang tuluy pasang kuda-kuda. Sia nu licik mah anjing, ceuk si begu. Bari sabrut narajang ka si Kalong ngagunakeun jurus bagong bayangan. Sabrut si begu narajang anu diarah beuteung si Kalong anu geus sayaga. Barang bangus si begu keur nyuruntul kana palebah beuteungna. Si Kalong geuwat cingkrak kagigireun si begu. Bari ngaronyangkeun bangusna oge. Kobak suku belah tukang si begu digegel. Anu saterusna digeuweung-geuweung. Si begu satekah polah ngajretkeun awakna. Bari nojerkeun sukuna sangkan gegelan si Kalong bisa leupas. Tapi orokaya si pasar anjing bogana duyeh harita nyampek bari nyogotkeun huntuna kana palebah beuteung si begu. Gerawak benang pisan bari langsung didudut. Atuh mohaka si begu reuwas bari nyeri ka cida. Mun ceuk bahasa urang mah bari adu gelajar si begu nyarekan ka si pecut. Tehed tong ngarampug sia. Mun wani mah hiji lawan hiji ceuk si begu bari terus adu gelajar. Hayang bisa ngalepaskeun 2 gegelan anjing tina awakna. Dina kaayaan kitu baturna si begu barang ningali baturna keur diraponan teh sakilat manehna nyuruduk. Anu maksudna rek mere bantuan ka CS-na anu keur digagawak. Tapi tekebat. Lantaran aya kana 7 anjing bogana si Kamud, Duyeh jeung anjing bogana Mardi nyampeuk babarengan.
harita teh anjing anu 7 eta keur ngobrot begu nu hiji deui. Ngan kulantaran lumpat na eta begu teh ngagunakeun ajian kidang kancana. Jadi nyamos teu kaberik. Anu saterusna baralik deui ka tukang. Nya kasampak si kalong keur jojoh patutunggalan oge. Katingali si begu keur nyuruntul. Rek nyuruduk si pasar. Atuh gapruk we eta begu diraponan. Pangegel anu ngaronci kana awakna si begu kacida hese pisan dilepaskeun anak. Ocapkeun si kalong jeung si pasar anu keur ngaraponan mangsana. Sigana dua anjing eta eleh tanaga. Sabab tanaga mangsana kacida rohakana. Anu antukna si pasar jeung si kalong bisa dibantingkeun ku jurus sorong dayung. Sanggeus gegelan musuhna leupas, teu anta parah deui belanyang si begu mabur. Geus rikna notog-notogkeun maneh. Teu luak liuk deui. Sabab beheungan ongkoh begu mah mana hese ngaliukna oge. Atuh si kalong jeung si pasar barang mangsana kabur teh mun bisa ngomong mah meureun awas urang tang tuna marehna kompak ngagorobok. Tong kabur sia anjing. Si begu nembalan ti kajauhan. Keun bae. Da aing mah lain anjing. Kituna teh bari nonggengan. Ayo nya cek si kalong. Geus kitu mah mitra gapruk wae si pasar katut si kalong babarengan ngaraponan begu nu keur direjengan ku batur-baturna. Jumeritna guikna eta bagong matak pikawatireun. Kecap ampun jeung taluk teh kacida teu dipalirekna ku para bagong. Kecap ampun jeung taluk teh kacida teu dipalirekna ku para gogog anu memang kacida garalakna. Anu antukna mangsa boroan ngalungsar bari gegerungan nu pamustunganna paragat leungit nyawana sapada harita. Mitra kaum dangu wanci sareupna mardi sabatur-batur mulang kalemburna bari masing-masing nungtun anjing piaraan anu geus ditaralian deui sawareh dari celik naluturkeun dununganana. Laleumpangna nu tiluan teh bari dibarung jeung ngobrol disagigireun ngobrolkeun pangalaman bieu oge bari nyawalakeun rencana saterusna. Si kamud nyarita potin mah mending urang kodok bangkong we lah yuk lah cenah kasih duye lah tong akang ngobor mud tong akang ngobor kumaha lamun urang marak wae tembal duye ngasongkeun usulna. Marak teh nyaeta nyaatan susukan atanapi wahangan pikeun di ala laukna. Ayolah, setuju. Tapi di mananya susukanan di mana? Anu sakiran loba laukna we euy, anu sakiran loba laukna. Cek Mardi milu mairan. Aya Mar. Disusukan lebih orok. Kirangeun leuwih saeng teh. Pan di dinya masih gana beuteuh keneh, jarang aya jalma nu ngagadabah.
jarang aja lamun ngagadabah euy. Leuwihna lumayan jero aya guha di handapna, aya guha anu ceuk beja mah laukna pohara baradag cenah. Baradag tembal si Duyeh ngayakinkeun. Nya ayolah isukan urang jajal. Ceuk Mardi nya tujuan. Sukan teh penting iya. Tempas si Kamud. Capek na mah euy. Bari dipake ngobrol mah jarak anu sakitu jauhna teh asa teu karasa. Abdulan Mardi geus anjog ka lemburna. Anu satuluyna maranehna bubar nuju ka imahna sewang-sewangan. Mitra kaum dangu. Ocapkeun isukna mitra. Liwat bedug dohor anu tiluan geus cinggardig mapai galengan sawah. Bari maranggul pacul. Katambah Duyeh mah bari ngajingjing linggis ongkoh. Si pasar anjing bogana Duyeh ngiclik tukang geunana. Sanepina kana palabah leuwi anu tiluan ulak ilik. Karena susukan anu rek diparak teh. Kabeneran geus sababaraha poe Mang Dakir teturun nguseup ka pelabah dinya. Sabab rasa kasieuna masih keneh nyang karuk dina hatena. Saenggeus si Kamud papeta atuh derwe anu tiluan teh ngalaksanakeun pamaksudanana. Mimiti nyacaran heula rungkun anu ngajejembrung dina luhureun curug. Lumayan rada remet sabab tara pisan dibabad. Ari anu maksud narek nyusud liang cai anu bijil handapeun rungkun. Sanggeus rada lila nyaan kapanggih liang cai teh. Bijilna tina gawir gede liangna aya we saasup ping-ping dewasa mah. Waktosna tanya kapan mitra. Cag heula urang tunda jejer carita dina episode anu ayeuna. Gesan enjing atanapi pageto urang teraskeun deui. Samantawis ayeuna mahkeun urang teudeun heula di handeuleum sieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas rasana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat. pokona mah nu moyok nu muji ulah hilap like, subscribe, and comment. Laras pisan. Masya Allah. Sunda Komaraan, Parengku seniman, Berhargu sarjana.